Pakai cek di batik. Geus di batik. Jaga-jaga rek kasawarga. Rek nyokot harta lamun geus hasil. Sabab geus ngomong ka pamajikan daguan papap bakal menang duit gede. Heuh ke direnceman ke dipangmeulikeun cangcut hurung. Beres. Bisi lila uing ini teh aing teh geus laporan ka Bapak RW. Sabab 1 kali 24 jam. Ka Pak RT laporan, ka Bapak RW laporan. Nya. Ngan ka Bapak RW mah tadi teh urang teh isuk-isuk. Oh. Diketrokan ku uing panto Bapak RW teh teu muka-muka. Teuing keur ararangkat meureun. Ngan diireun panto teh aya kandang anjing. Ditingali aya gogogan. Nya. Oh. Ditempo ku uing teh kawas nu ngarti duduk diuk mana teh. Nangtung mana teh. Aya kitu nangtung diuk. Pinter anjing teh nurut. Eleh kene pemajikan aing nyangangang dicarekan kitu teh. Nya. Ngejedog di imah saat usaha teh memotoran. Eta gogo ku ngarti. Hei, da aya ngaranna Alek ngaranna teh. Alek. Mun cara jelema mekulan teh. Nya. Bapak RW aya Lek. Aya. Ibu RW aya. Pala putrana wok gok sarakola. Oh. Jadi Bapak RW di bumi. Oh mun. Nah hati diketrokan tadi ngejawab. Nuju di dapur. Wok. Lain. Di tengah imah. Wok. Lain. Ruang tamu. Wok. Lain. Kamar tidur. Oh di kamar. Nyalira. Wok. Lain. Sareng ibuna. Sareng ibuna. Ari Bapak RW sareng Ibu RW di kamar nuju naon? Jawabna teh. Oh, keur dahar sebelah. Banyak gitu. Apaan seunghah awahing kulada teh. Ditungguan teh heueuh we geuning keringetan. Heueuh ngan buu kacak-kacakan. Bakat ting kulada bon aduh nyeri. Itu merenya. Ngan baju nyengsol aneh nanti. Ulah goreng sangka pala bagi. Kancing ke Jogja. Nya. Ngan aneh nanti Bapak RW make daster. Ibu RW make baju seragam. Rusuh panginten. Bakat ting kulada itu. Dasar hirup sauyunan hirup kudu babarengan kahayang sabilulungan batur tangtung raja ngalak gampang di kandungan bibit nanti majalaya lamun kasih nulungan kemahna loba
pamiring gamana kawi nyumpuna merah matahari sagala ulah sok leuwih mata tiksa kena diri lamun seuni kumulung ngancik diri tepugu patokan gitu sih baik dina kenang teh sok aya patokan gitu ngawirah mah tong mencuk teh eta teh ngajengkelkeun tukang kenang kagituan teh si ngawarah si goblok ka kitu teu meunang teh aya ngacak-acakan aya ngaran dina gamelan mah grouping kudu kompak ulah main hayang gitu teh cicing meh teu tunduh coba nepi ka kitu teu nyaho acak-acakan teh teh bae tepkeun yang bala urang mana eta joget teh nyari anjing asal musik bae ampun eta wawas ada wawas juga sih urang jol ieu aya saha aya naon ieu teh ya anjing bencong cimini ka dieu si anjing teh kediuk lah tetaniuk monyet tetaniuk tebeh tetaniuk tabe atuh nya bisa mana nyanyi aku mau ya perapatan nya wer ambyar nah udah sejo wer ambyar kaciroyom kacimah ada kaciroyom juga kacimah tong balik diomongeun sia mah mah diuk siap mangga si Econg aya deui meni bang kieu awakna tong cebuk sabak anjing sing geuleuh buka wudu resep aing nebang mangkieu mah duh kabayang ditindihanana vitamin aing mah normal secara sia misleuk nah dasar wa rasana najan beda tempat oge anjing amit-amit tos ngano ka Mogo teu sami jeung abdi atuh kulit teuing anjing beuna ge anjing sih deh tua-tuain wae sia tiris Jawa tiris keun bae serasi sia we serasi mending si itu tinggal tuh huntuna hade mong sieun kagegel mending rada mantap kumisan jangotan gening dipekok setengah make jeung warna ungu meh gaya karasap abdi
Amit. Yuk ka oyo yuk anjing. Nah, beda biasa teh. Ngajak ke oyong atuh. Dua lah. Malah pangain. Tutkin. Babak teruskan. Diterima. Aya naon? Apaan urang teh kudu ngariung gitu jadi teh. Oh. Aisyah mawa naon eta teh? Iya, calung. Nah, Aisyah make jeung mawa calung emang mana tukang calung? Nya atuh. Piraku make jeung tusuk sate tukang calung. Manya tukang calung make jeung uga-uga. Galap itu bae we. Jadi batur nyanyina mah nakona henteu di tambul. Nya ditabul jadi vokalis. Nyanyi nangkol. Mending lu mangeungapkeun kitu sia teh. Mending lu mangeungapkeun. Lamun eungap mapan separuh napas ata di abdi. Amit anjing. Meni serasi gitu anjing aku ya gua aing sia eta biwit nepi ka doer kitu biwir bercinta pisan mantap bibir sen semua geuning saprofesi gening maneh di dieu kokosim tong dibanyakeun ngaran asli atong Ngaran aslina kosim maneh atuna sok ngerampas wilayah wing ngamen. Mana memberi babari ngagoda. Mana mah. Aisyah kada teh dana. Nya. Cing, surupkeun calungna cing hayang ngadengekeun. Kiki atuh. Duh mending milu eungap si anjing sabar aya neng punten lagu naon cing mana bisa lagu naon abdi mah segala lagu aya segala lagu teh kabayar internasional atau nasional internasional mangga dan nasional aya pop sunat nyampai nyampak lain nyampai teh lagu favoritonya lagu naon entok mulang lain ekek pae nah teteh wawani aduh jadi ewateun tak ewateun nya cing lagu ewateun 2000-an 2000-an mah ukur saeutik sak torolong atuh cepek nya cepek maneh boga duitna nya teu eueuh nganyuk heula tetep bisa nganyuk atuh miosnya abdi istrina si aji punten atunya pek
nya anjing atuh teh duh naon ka kesini mah tenggel kitu sia teh nyanyi ku kejeng sia mah naha nya ewaten beger ka pendem ceto atuh eta kalau sorakna nu kakitu bisa cegorowong sia mah nah nya ewat teteteteun penem siapa dengekeun atuh ece nah nya eta ewateun begera ka pendem dipahem atuh ya sayang ya jadi amin geuleuh gelo siapa diuk tuh ikan mual gagak kilak gagal lagi gitu terbalik si dana mah Bang Bahar ngudak irwan encap dina dahan nona sane karang eta kalakuan ulah reksa kama hei sakama
Protaka dia wangunan rine kakak dia lengeran Protaka dia wangunan rine kakak dia lengeran para putra-putra anu kiwari merbayaksa dinu cadas anu ngampar sejalu mampah ka alas Tibrasara kandika batur-batur anu sanasib jeung saperjuangan kaharareup salarea euy kakak kaduhung tadi caca-cacalungannya lebar bulan sok wing gua ngagolotok ku calungan menikah multi talenta itu beki sayang we neneng kok resep ajik tong nyebut kosim sia teh komariah gitu Miss Komar Miss Dakem sia bajik gitu ya geus satong pasia-sia laikuna naon urang teh pandunungan teh ngaanjurkeun keur urang sangkan urang teh gawe bareng pikeun neangan nu ngaranna dawala. Dawala teh bentukna teh kumaha? Manusia bentukna mah. Ngan cirina teh irungna teh nyungcung. Irungna teh monyong. Oh. Untung teh bibir oge. Mun bibirna nyungcung atuh meureun abdi nya buuk dipanjang-panjang si teh ame jiga dar syo almarhum sisi itu ngomong-ngomong tukang teh ambura ke nyeri huntu wingi kurang pada halu mampah ngulon ngetan ngidul ngaler pikeun milarian di mana ayana dawala. Oke, siaplah. Di alas Tibrasara. Alas Tibrasara euy. Yakin ieu teh bakal aya di dieu. Cek beja mah kitu cenah. mudah-mudahan gitu Kuna naon bisi kalangsu. Bisi kaliwat anas urang ngajug-jug ka ieu patempatan efek jelemana eueuh. Mah urang mangpaatkeun we urang jadi tempat berdua urang duaan bejana ayat taman anu MN panunuaan dina bale urang ngampar samak da aya ember nama mita jik aya tisu basah teu hayang aing mah goblok geuning aa bengong ayeuna mah pikiran sia itu urang pada halu mampah iya pada euy ayo ayo euy mane teu deket-deket jeung aing sia gara-gara mane aing jadi hampir setruk ieu najan aa setruk oge da tetep cinta abdi mah bakal ngurus apa adanya mitil sia abdi mah apa adanya keun bae aa unggah poe teu mere resiko oge asa saminggu sakali we mere jaer jeung beri abdi nafkah batin terima beres aa mah teu kudu capek-capek masalah ranjang mah nu penting aa mah nampi beres beki geuleuh we ka sia aing kakak kabur dibere kangenahan teh kabina-bina teuing